putih nah bapaknya alhamdulillah ya. Takdir iradah Allah dina saat ayeuna simkuring sakeluarga ngalet gengkeung ngabalet gemak-mak pirang ti paucatan sanajan teu jingjing teu bawa dawuh jingjingeunana bawaeunana teu kapal teu keupeul dawuh keupeuleunnana tapi kuniat ikhlas saja dulu doa aya keborang kali ngecakeun alam lalakasan kuridona keluarga hoyong we nyaksen angkatna miang aya budak dilepaskeun tina tanggung jawab ini bapak dek boga tanggung jawab diri anak alhamdulillah hatena mah mangpang dan mudah-mudahan paniatanana cing kaguyah kagayuh ku aturan Allah pun Allah cing hade rumah tangga cing kahontal wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun cing kahontal litaskununa tentrem nya ulah rumah tangga awet rajin awet teu burung pas awe dongdang siga anjeun jeung ucing mus-mus panggil lepe pangbereskeun rumah tangga panggil RT dongdag jeung dongdagkeun perebutkeun teh naon hari isuk jenuh deui turunan Riau rumah tangga abad raja tah eta gambar matak niatan rumah tangga lewas pasti tetangga ieu nya di dieu cenah alah kuat ngalut ieu tepuguh-puguh tukang batur kalandegan ku batur jeung mobilnya bayar pajak bahi teu nya itu udah sama tekarasa ya lu boga teh urang mana tuh urang bala enah nya ku esi almarhum panjang jelek dirinya tapi alhamdulillah ya bapak RT bapak RT tanggung walan ku bapak haji dijaga tong sieun leungit teh motor nya alhamdulillah hapun teh geus ngariweukeun ngagembreungkeun ngaganengkeun ieu kawilayah hapunten ka para tetangga kumardi kunaon beunang kunya hoyong nganterkeun nu jadi bulan kali cek prija sejak ngecakeun alam lagi salajengna naon cek tetangga teh ngalut ka dieu nu utami mah kahiji simkuring asmana keluarga besar almarhum Jang Dede sakali ngalangkungan ibuna ibu yatu nu paling utami sejan dengarkan manyangkeun silaturahmi nyangkan silaturahmi we ka ieu keluargana kasimkuring menem dilontotna nu panghareupna lain ali kolot ngorak kenehnya disebut aki-aki nya ngokolotana ieu mah ngaping mawa sabuk tetel keluarga silaturahmi ka keluarga panjang tak iya banyak keluarga ngan mudah-mudahan silaturahmi manyar munyuk ngajarikeun urang panjang-panjang lupa dulu atau bukan nah cenah moal subur ieu dan negara moal subur ieu masyarakat lamun urangna pebeleng-beleng putus silaturahmi maka sareng Allah cing saha nu yakin iman ka Allah jeung ka poe akhir panjang rohimah panjang silaturahmi duduluran ya si akang ya mau jadi tukang kamera we mau di PK ngewa tetangga mau naikkeun matak sing hade urang jaga ukhuwah insaniyah jaga ukhuwah islamiyah ukhuwah dunia disagedengan urang ukhuwah ilahi wasilah jaga ukhuwah hubungan jeung manusia hati silaturahmi kaduana dek nyangakeun siatu mah aya cenah ieu aci secewir kaen secower kadeudeuk kanyah ti asmana keluarga loba mah henteu tilan kanyah kadeudeuk asmana keluarga nyarengan we calon panganten bikin kecelakaan keprija cing manfaat kaneng Elsa nya tong ditinggal seueur ada pakaian loba-loba kelibuk oge ini loba dipake kabeh pirage tuang yang sepatu suarek pakaian selain kapan gitu ya selain abak si bapak
puluh tahun tekungal tahun mau pakaian tadi pakai selomali jadi mau awah banyak pakaian selomali mata gambaran kan orang sebatas selai kain awak tuangan sebatas balik telangku ngan kada deh juga nu ngapain 50 rosim dipakai mau ngapain 50 poinnya udah ganti pakaian salah dengar jangan silaturahmi janjinya sebarang bulan ke tukang terus ayah harus bojong malah cek inung nama ini bahala kamarinya rewas disusural di sawah ke macul ayah naon suka teh mau pangerankeun budak cenah ke Pasir Jati dek naon dek kawin rewas pada simpuringnya nya ke sawah ke macul bejekeun museum kata gitu ayah naon kembali di tanggal salapat insyaallah alhamdulillah simkuring ku Allah kepada Allah biasa nemonan karena kahoyong anu janten ayangna pangerankeun ieu budak tina janjina alhamdulillah salajengna silatul jasadi bapak nyangakeun ieu nya Cep Rijal Hermawan kabodohanana tangtunganana sagel nyangakeun bilih kurang ilmu pandidikeun da barangkali atah hampura bisi di rumah tangga loba itu jeung loba kakurangan pangmepelingan nah cenah heueuh da kitu rumah tangga mah tombol-tombol pengantin baru nu bari ogal badogdagnya gitu ngarah pengadilan agama teu lieur teuing kitu nya gitu kudu bari loba mah sugana nu baru dan bebener kakirangan kaalpaan sakarupana nyangakeun kapanjang yen Cep Rijal salajengna panginten beres banyak silat tutup moga hidup kaset Cep Rijal yang Elsa cingkah hontal hidup rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah amin kali perkawis hidup mugia Allah hiduplah keturunan anu soleh solehah nah cenah peluang dari pilih alam lain doa kiai, lain doa ustad, lain doa pejabat, lain doa anu beunghar, doa anak anu soleh, solehah matak didik anak istri urang, bojo urang, turunan urang, cing apal kena agama supaya bisa ngadoakeun batur. Gitu. Ya. Hidup anyar ngadoa ke Allah. Ya. Mugia hidup rumah tangga cinta sudah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah boga turunan anu soleh soleh sakitu we pepeujeun mah panjang teuing nya geus dakwah hapunten kasadarana kirana langkungna hapunten tina sakalafaanana eta mambawe raos tanda hanya kalau janten murang kali lepat ucap lepat bahasa maklum simkuring manusia biasa terlepas tina kalfaan jeung kahilapan sakitu nu kapiatun wa bitriqlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.